Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana kelas 7. Tepang deui sareng abdi Mia Melati dina video pembelajaran bahasa Sunda kelas 7. Masih di pengajaran bab 3 ngeunaan pupujian. Dina video pembelajaran ieu hayu urang sasarengan pedar materi ngeunaan mikaweruh kalimah wawaran. Dina teks pupujian aya sawatara kalimah anu eusina ngabejaan nerangkeun atawa netelakeun ngeunaan hiji hal. Gera tengetan salah sahiji pada dina cutatan pupujian Gusti Urang Sarerea. Gusti Urang Sarerea, Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana. Eusi pada dina teks pupujian nyaeta nerangkeun atawa netelakeun sangkan nu maca ngadengikeun nyaho nabi anu dipupusti ku urang sarerea nyaeta Kanjeng Nabi anu mulya jenenganana Muhammad tur kawitna ti bangsa Quraisy. Kalimah samodel kitu teh disebutna kalimah wawaran atawa kalimah deklaratif. Ari kalimah wawaran mangrupakeun bagian tina wanda kalimah. Salian ti kalimah wawaran aya kalimah pananya atau interrogatif, kalimah panitah atau imperatif, kalimah ebrehan atau kalimah ekslamatif, jeung kalimah anteban atau emfatik. Eta kalimah-kalimah teh mibanda fungsi anu beda-beda. Ari kalimah wawaran mah fungsi utamana dipake pikeun ngawawarkeun, mere informasi, ngabejaan, nerangkeun atawa netelakeun. Tah, ayeuna hideuk jawab pananya-pananya pikeun nguji kapahaman hideuk kana eusi pedaran mikaweruh kalimah wawaran. Soal nu kahiji, naon hartina kalimah wawaran teh? Soal nu kadua, kaasup bagian tina naon kalimah wawaran teh? Anu katilu, naon bae ciri kalimah wawaran teh? Anu kaopat, dumasar kana wandana aya sabaraha hiji cenah jinis kalimah teh? Tataan hiji-hiji ku hideuk. Anu kalima, jieun paling saeutik 3 conto sejena tina kalimah wawaran. Materina dicatet sareng tugasna dikerjakeun dina kertas portofolio tong hilap nganggo nami, kelas, mata pelajaran sareng tanggal. Sakitu wae anu kapihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.